Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Kisuna anu Satya Satuhu Manco dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng gara-gara sumur ajaib bagian kedua. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ganeng jumsih nyaneh mah ngajak teh kana ribut wae. Ih ieu mah yeuh didinya nu pikaambekeun ngerakeun pisan tempas Nyi Jumsih. Ambil pusing teuing kana urusan batur, yeug ji gue rek kukumbah mah pangnimbakeun heula lain kitu. Unggal poe ge nyaneh mah eueuh nalangna ka pamajikan teh. Rekenan usaha oge sakali mah geus sakieu rieutna. Nah kudu kumaha deui sakali teh cing atuh kukumbah wae mah mane kudu dibantuan sagala. Geuning batur mah tara menta tulung ka salaki. Nah ari maneh usaha naon nu dipake reus teh mun kitu sapoe-sapoena teh nyukupan cara batur. Pan ieu mah cukup kumere duit 50 perak. Pikir geura mana rek pimahieun ke resiko sapoe beas oge geus 30. Can deungeuna can itu can ieuna paribasa ari digeureuh-geureuh teh keur mikiran usaha keur neangan piusahaan cing mana buktina nu sedih mah tetep we ripuh hese keur nyatu-nyatu acan kana gawe kana urusan rumah tangga. Eueuh tulung bantuanana rek kumaha atuh hirup urang teh tuh tingali batur geuning sakitu ngabeca oge senang we ari nyaneh kalah tai patlot we rebu-rebu penghasilan teu nyukupan. Nyi Jumsih jadi terus ambek nyarekan. Tah mimiti na geus ngajak ribut teh nyaneh awewe teu ngarasakeun seuseutna usaha ayeuna. Lalaki mah maneh setengah jangkar cing atuh sing ngarasakeun meges ka ditu geura kacai era ieu ku tatangga geuning boga ka era. Nah ari kana rumah tangga eueuh tanggung jawabna pisan. Na kudu kumaha atuh kami teh usaha unggal poe suku dijieun hulu dijieun suku. Ari milik urang nangan sakieu kudu kumaha keun ayeuna mah kami rek bener-bener usaha sugan wae atuh aya berkahna timbah sumur ajaib. Lain kanu kitu deuleu nyiar usaha mah digawena we sing getol nambanganna lo persena ulah dipake pasang bikeun ka pamajikan. Ku kitu ge geus cukup teu kudu menta-menta kanu acan karuhan. Sian tohod sia. Nyi Jumsih angot beki ambek ngadenge salakina rek ka sumur ajaib. Da puguh manehna mah teu percaya kana mujizatna sumur ajaib teh. Paduli nyaneh teu percaya ka kami mah. Percaya cicing we lah. Awewe mah tong pipilueun kana urusan lalaki. Pokona nyaho dahar nyaho make geus cukup sakitu oge ceuk Jang Adim. Mana cukupna dahar cukup ku duit 50 perak. Mana make teh ieu butut tetep we ti baheula oge can diganti-ganti bisa we nyarita mahnya hayang menang sorangan we. Ayeuna can karasa tapi engke isuk pageto sanggeus kami menang berkah ti embah sumur ajaib geura mun teu jol senang meureun unggal poe teh urang ngah hening beas loba duit loba pakean tinggal meuli rek naon deui mun hirup geus kitu. Nganu yakin rek ti mana jalana kitu teh. Nah sumur ajaib rek nganteran duit ka nyaneh. Nyi Jumsih bari rada jebi sumu ngahina. Lain kitu balat kami rek menta nomor jitu mun menang pan loba duit. Saha nu rek merena menta nomor jitu teh? Percaya kanu kitu dasar jelema ortodok. Ganeng Jumsih hayang kawalat maneh teh. Jang Adim ngelingan hayang nyaho kawalatna puguh. Top lebok tambah si Jumsih Jang Adim siganu ambekeun pisan. Jadi akang teh rek kaditu nya. Nyi Jumsih bari netep ka Jang Adim salakina. Deuk keentas dahar bade tuang naon sun. Aduh ari miliuner teu boga keur sangueun oge rek daharnya. Puguh da dahar mah nomor wahid kajen teuing jenderal teu dahar mah nya begung we.
mere risiko atuh ari hayang dahar mah pamajikan ngaulaan teh da kudu dibere resiko. Mun kitu pamajikan teh gudang duit dijumsi harita keukeuh manehna nyarekan salakina. Ayeuna kami rek barang siar heula. Jang Adim beri terus kacai sanggeus minuhan bak gebrus manehna mandi. Beres mandi gura giru disalin calana tripera model ayeuna. Baju teteron bodas buuk oge mani rapih di sisiran. Geus dihuapan budak teh acan. Dihuapan kunaon? Sakieu teh bogana naon teh? Dijumsih ngajawab. Tah, aya duit 5 perak. Meuli bubur we ka Tariadi. Keun kami mangke rek nyarah heula duitna. Sugan we hasil. Da ieu teh poe Senen, poe marema loto. Jang Adim bari ngasungkeun duit gancang ku Nyi Jumsih di tampanan. Rek terus ka sumur ajaibnya. Nyi Jumsih bari neuteup seukeut. Kewe ari geus menang duit. Geus kami rek dagang heula buntut. Jang Adim terus kaluar ngagidig ka kulon rek dagang buntut loto. Datang ke tempat pengideranana nyampak batur-baturna kerting rariung ngobrolkeun sumur ajaib. Rek nyirian moal ieu teh ceuk Jang Adim. Geus euy bieu aya nu jitu Dim. Uca nanyakeun nomor anu jitu. Teuing atuh Ca. Kudu ka sumur ajaib neangan nomor jitu mah. Euy basana lo oge urang kidul mah. Mareunang da cenah malam Jumaah teh di sumur ajaib aya suara gaib ngabejaan nomor 43 pan bener bijil pisan uca si ganunya. Bener euy. Mere sanomor. Aduh, keur ayeuna kumaha cenah euy? Jang Adim jol nanyakeun loto, manehna percaya pisan kana beja bieu. Manehna niat rek indit ka sumur ajaib. Nye teh nyaho da kudu penting cenah nanyana. Ti barang mah keur menta cai ajaib bungkul, tembal ade kawas nu geus nyaho. Ari maraneh geus ka ditu acan euy. Geus 2 kali urang mah euy. Wah, resep lah. Loba timi, loba nu gareulis. Ceuk Jain, abong tukang ka awewe aya sumur ajaib teh dipake kasempetan resep heureuy nutur-nutur nu geulis. Urang mah acan euy, urang ka ditu yuk. Hayu lah, jawab Jang Uca. Atuh breng wae arindit lempang culang cileung neangan awewe. Komo Jang Adim mah sakitu geus boga anak pamajikan oge. Ih, meni leuwih-leuwih ti budak bujang teu sirikna unggal awewe ditanya. Tuh, dihareup euy, hebatnya cangkengna ge meni lenggih kitu. Jang Uca harita nuduhkeun ka Adim. Itu nu tiluan. Nya, eta we lah dewek mah milih nu baju beureumna. Ade sarua dolog ari kanu dontok mah panonna neuteup kanu baju beureum mani teu ngiceup-ngiceup. Keun, urang nu tengah. Hayu buru euy, lempangna urang susul, ceuk Jang Adim. Urang mah nanya euy, sigana mah tinu jauh kasempetan euy tiluan-tiluan, omong Jain. Jang Adim nyuitan Jang Uca nyetrekan tapi awewe nu tiluan nu aya hareupeunana teh teu daek ngaliuk. Maranehna oge nyahoeun yen aya nu nuturkeun ngan tahan harga. Padahal sarua hatena mah pada hayang ditanya nu di baju beureum rada sonagar manehna ngagupayan. Tuh euy. Ngagupayan ceuk Jang Uca. Buru atuh euy, lompangna maneh harese pisan. Jang Adim ngagedig pangheulana. Barang geus deukeut awewe nu tiluan ngaliuk nya we geulis. Komo nu tengah mah meni mencrang atuh Jang Adim beki kumerot lat poho we ka anak pamajikanana di imah mah. Barade ka mana ieu teh? Ka sumur ajaib. Jang Adim miheulaan nanya panonna meletet kanu tengah da eta nu diincerna. Muhun bade ka sumur ajaib. Tebih keneh kitu ieu teh tembal nu baju beureum. Tos cak ka dieu mah mangga we sareng abdi da abdi oge bade ka ditu, ceuk ade harita nawarkeun jasa. Nuhun nya, teu acan terang puguh abdi mah. Nu hiji deui ngelet ka Uca. Di mana kitu linggih teh? Uca bari ngadeukeutan atuh ayeuna mah jadi sapasang-sapasang lalempangna teh ngan Jain we anu teu kabagian partner teh. Sial pisan Jain mah. Nepangkeun heula atuh.
supados beres segera Jang Adim sonagar atau bari jeung era-era ge silih kenalkeun anu ka uca ngaranna teh Nyi Uneh, nu ka ade Nyi Ida ari nu ka Jang Adim nyaeta nu pangherangna teh euy Suryati. Dasar barudak ayeuna boh abebena boh lalakina sarua sonagar sarua padawani sakedeung oge geus kenal, malah dina ngobrol oge siga nu conggah siga nu geus lila wabuh. Is ceuk Jang Adim ka euy Suryati, bade naon Kang? Tembal Nyi Mojang jol ngaakangkeun atuh Jang Adim mani bekah liang irungna asa aing payu ka parawan teu mikir nu diimah-mah keur susah. Di dungus cariangna teh palih mana Is? Jang Adim gumasep pisan. Kebon manggo palih kaler sakedik atuh kenal sareng Wahyu Adam. Oh, nu ngarang buku kan tenan we. Kengeng upami akang amengan Wahyu Adam teh pantenya di dungus cariang pamirsa cenah ieu. Alah ku Ki Mas Ramnya di ieu deuk saha ieu Ki Mas Ram teh nami nu saleresna. Oh, nu ngarang buku kan tenan we. Kengeng upami akang amengan ka ditu mangga tembal euy Suryati asa-asa. Moal aya nu ngawagal kitu Jang Adim hariwangeun sok sieun euy Suryati aya nu boga. Saha nu bade ngawagal? Da abdi mah teu acan gaduh caroge duka upami akang mah. Sami we akang oge masih bujangan ceuk Jang Adim teu euleum-euleum ngakukeun bujang. Dupi akang di mana bumi? Euy Suryati bari malengpeng ku kelet nimbul ku imut kakara ku sakitu oge Jang Adim mani geus ngilapera ku kurayeun teu puguh rasa jajantung ratu kawas aya nu ngeundeurkeun ret ka uca ret ka ade sarua keur anteng jeung pasanganana masing-masing nganjain we nu tenang teh. Akang mah di dinya dipalih kaler Jang Adim rada asa-asa da sieun kapanggih modal. Sering pangintenya akang mah ka sumur ajaib nebege 2 kali sareng ayeuna eta geuning alit-alit teuing nyenak botol teh cekap sakieu oge da kanggo landong ieu da sanes kanggo ibak puguh istri mah seuseurna dianggo ibak supados ieu anom deui leres Kang ieu teh tiasa ngadamangkeun panyawat kulit leres da seueur wartos di landongan ku cai sumur ajaib teh daramang kamari oge cenah aya nu teu tiasa mapah teras dicandak di landongan ka dieu ayeuna tos damang tiasa mapah deui. Anehnya Kang aya sumur ajaib sagala na kumaha kawitna teh Kang? Nyi euy Suryati bari nyisi sabab ti kidul loba nu baralik tas ti sumur ajaib jeung ongkoh loba nu kakidulkeun. Jadi lempang teu bisa gancang atuh kasempetan keur Jang Adim sabab bisa paantel kulit. Ngan teu wanieun ari ngopepang mas sigana eraeun keneh ku batur. Kitu deui uca jeung ade teu beda mes-mes paantel jeung awak Mojang pasanganana nepi ka maranehna tinggal lenyap sugumaeun meureun. Kocapkeun ayeuna nyaeta uca jeung Uneh. Tebih keneh ieu teh ceuk Nyi Uneh ka uca. Eta palih dinya sapengkolan deui ge dugi tembal uca bari ngareret nyeh seuri. Nyi Uneh asa kapuji terus we gulak-gilak mani gumelis pisan. Mani rame kieu nya unggal dinten kieu teh muhun komo sonten malangkung rame nembean kitu ka dieu teh. Nembe ayeuna masihan artos upami nyuhunkeun cai teh ceuk Nyi Uneh netep ka uca kabeneran uca ngaliuk sakedapan tetep paadu duanana sarua ngelapar nyeh duanana imut ngan katara siga nu gugup dikeun celengda seridona we sabaraha atuhnya upami masihan teh keun we lah ku akang ceuk uca abong kena tas menang buntut mani daek nalaktir. Ngarepotkeun wae nya ceuk Nyi Uneh padahal mah atoh ret deui netep nyeh imut pinuh pangirut. Uca mani ngalanyap api-api we ngareret ka ade bari pokna. Mana botolna Dek? Ah, keun we isuk deui ayeuna mah ieu we jajab heula tembal ade bari ngiceupan. Cakat kitu Kang bumi teh. Cakat amengan atuhnya ka akang. Isin sieun aya taeuna ceuk Nyi Ida mani ngadilak telengeuna pantel jeung leungeun ade seranud
hatena sarua seseblakan. Naon ari Nyai, akang mah teu gaduh taun, sing percantan we ka akang, ceuk ade hayang diandal. Ah, pamegat mah sok pinter nyarios, ngangken teu gaduh istri, ari di bumi mah aya dua, sieun abi mah Kang, ceuk Ida sikuna antala make jeung nyigeung sagala atuh puguh ade asa dihatean. Jolok kerowak leungeun Ida dicekelan mun teu era ku jelema rea mah buat terus dikerek ka besirahna. Mangga we teruskeun piraku deui akang ngabobodo mah. Uca dehem atuh ade asa kagebah sot leungeun Ida dilesotkeun deui terus kalamas kalemes rek tanggah teh siga nu era na meni ngeluh nya kitu deui Ida teu beda. Tekung silila ti harita maranehna nepi ka nu dituju nya we ari datang teh di sumur ajaib meni geus rame. Jelema antri rek menta cai kolot budak awewe lalaki bet siga nu antri karcis rek lalajo bioskop di alun-alun. Ari sumurna mah geuning sumur biasa gedena oge teu beda ti sumur biasa dibunian ku sisig da bisi aya nu ti kunclung. Jelema mani ribut heureun usik kabeh pada hayang pangheulana menang cai ajaib nu geus menang oge teu buru-buru balik. Teuing pedah resep, teuing pedah kunaon bet kalah ting laliud bari ngobrolkeun soal sumur ajaib. Beda-bedanya caina teh, aya nu herang, aya nu kiruh, aya nu semu koneng, aya nu semu boreum. Nyaan ieu mah ajaibna teh ceuk salah saurang percayana teh 100%. Jeung anehna teh caina teh saat-saat padahal terus-terusan diala garape mun sumur biasa mah meureun geus saat koredas baturna mayeran. Nya mudah-mudahan we atuh aya karamatna. Nunggus mah calageur cenah kuring ge puguh hayang nyobaan itu budak batur borok teu cager-cager sugan ku cai sumur ajaib mah cager pastilah cager. Mudah-mudahan we atuh aya karamatna reun geus meunang acan caina. Geus cukup lah sakilar oge, hayu ah urang baralik ceuk nu ditanya. Hayu atuh beurang teuing. Ari Jang Adim jeung batur-baturna masih keneh ting jaran tengah aja we da puguh ngeunah pasered-sered aya kasempetan. Enggal atuh Kang geura antri, ceuk Nyai Suryati bari ngareret ka Jang Adim. Ulah antri is, urang wiat we nya da seueur nu kenal ieu tembal Jang Adim. Nya sok we urang PHP-keun, uca bari nempuan ka hareup sugan aya nu wawuh. Mangga atuh ieu botolna. Ieu nu abdi sakantenan nyi uneh meuni bareng jeung Ida. Tilu botol ku uca ditampanan kebeneran aya nu wawuh gancang di PHP-keun. Tilu botol teh nyaeta botol nu Nyai Suryati, uneh jeung Ida. Pangantosan palih ditu panas sareng ngarebul di dieu mah ceuk ade harita. Mangga tembal Ida tuluy nuturkeun ade ari uca jeung uneh misah di beh kaler sapasang-sapasang ngobrol di nu rada tiiseun ameh jongjon teu kagiridig ku batur. Sumur ajaib nu bobogohan sumur ajaib da puguh nya kitu kabuktianana aya sumur ajaib teh dipake kasempetan. Komo urang dinya mah ti isuk nepi ka burit teh cicing we di dinya. Geus teu ingat kana gawe da cenah resep loba ubar panon, loba awewe geulis nu ting karelet. Kitu deui Adim teu eleh ku sobat-sobatna manehna mawa euy Suryati ka kebon awi. Gek dariuk didinya sakedapan mah jarempe teu nyararita ngan panon we sakapeung silih kelet. Imut paadu manipa manis-manis. Is ceuk Jang Adim teu kebat. Bade aya naon Kang? Euy Suryati bari tanggah neuteup ari leungeunna menerkeun buukna nu dipotong pondok ala agogo. Leres ieu teh teu acan aya nu gaduh. Leres Kang, sawelerna akang. Abdi mah sok sieun tos gaduh istri. Hegue keur kieu teh kapendak panginten abdi izin. Akang ge sami mangga we taroskeun ka urang dieu upami teu percanten mah. Nuhun we atuh Kang. Sanes is upami engkang ka bumi eus moalna naon. Mangga wae bade amengan mah bade iraha Kang.
Euis tanggah bari ngadilak atuh Jang Adim meni nyeblak sorot panon Euis Suryati karasana meni seukeut terus nembus kana jantung sumarambah kana bayah. Sieun ceuk Jang Adim meni ngalalapar. Sieun kunaon manggawe bade amengan mah ku abdi diantos pisan. Enjing atuhnya akang kaditu jam sabaraha? Sonten we kinten jam genep. Mal bohong Kang? Moal atuh is piraku bohong. Jang Adim bari ngareret bibir meni kumetap nempo bibir Euis nu sakitu ambeuceuyna hate mah geus hayang gerakop wae ngarontok. Euis Suryati beuki gulak-gilak gumeulis manehna jol bogoh jol daek we ka Jang Adim padahal manehna teh awewe cedihan ka lalaki loba nu hayangeun ge tara ieu dilayanan ari ayeuna ka Jang Adim bet malik resep. Ret Euis Suryati netep nyeh imut meni ngagelenyu imut nu pinuh pangirut bari dibarengan ku kleet pamelet puguh Jang Adim ngajeblag kurang-kurangna sadar mah boa Euis teh di kumaha. Jang Adim api-api ngoleset diukna beki padeukeut nepi ka akhirna paantel pisan jep duanana jempe ari ret netep trep dua tetep padu nyeh duanana imut mun aya nu nganyahoankeun mah meureun tuluy diintip. Is cacakan orang nembe petepang tapi akang mah tos ngarasakeun hiji perasaan aneh. Mimitina mah ningali akang teh jadi kataji asal nempo jadi bogoh ku patanya timbul rasa cinta luka kunaon akang ge teu ngarti tapi punten is akang tos kumawantun ka Euis tina ku tos teu kiat ngabendung perasaan nu minuhan dada akang. Punten is bilih Euis teu nampi kumaha ari praosan Euis nah sami henteu sareng akang ceuk Jang Adim mimiti wani ngabudalkeun Euis hatena. Ditanya kitu teh Euis Suryati teu nembalan kalah ret netep katara dadana reng hapranjug seak beungeutna beureum. Manehna oge sarua ngarasakeun ayana perasaan cinta ngan rek nyaritakeunana asa-asa tapi dasar awewe zaman ayeuna kusonagara tekung sirila oge pok nembalan. Kang Adim, upami dipercanten mah abdi sami teu benten ti akang. Panginten ku akang karaos kumaha perasaan abdi ayeuna. Nuhun atuh is, ari sami mah. Jang Adim bari leungeunna api-api mulungan kalakai daun awi padahal hayang patarema. Tel paantel leungeun. Euis cicing teu daek ngejat siga nu ngahatean atuh Jang Adim beuki wani bari jeung asa-asa oge. Jang Adim maksakeun maneh nyekelan leungeun Euis. Kap tuluy dielus-elus diusapan mani ayaku mesra pisan. Euis sakola keneh Euis teh ceuk Jang Adim kekereuceuman. Sakola di SKP tembal Euis Suryati bari males nyekelan leungeun Jang Adim sakitu panas poe oge panona ceuleuyeuk kawas nu tunduh. Atuh Euis mah pinter masaknya. Diajar we Kang. Tos kelas sabaraha is? Jang Adim nanya deui. Kelas 3 sakedap dege bade ujian tembal Euis Suryati rada haros-hos diukna ngised beuki ngadeuketan. Mugi-mugi we sing lulus. Upami tos lulus bari diteraskeun ka mana? Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.